hikmah anu nomor ka-45. Saul Imam Ibnu Athaillah nyaurkeun ma qalla amalun barasa min qalbin zahidin. Ma qalla henteu saeutik amalun amal barasa anu tertampil atau anu terbit itu amal min qalbin zahidin dina hate anu zuhud. Sok sanajan amal rasa etik asalkeun kaluar dibarengan ku hate anu zuhud maka ieu amal sapeunteuna loba. Sabalina wala tasura amalun jeung henteu loba naon amalun amal barza anu terbit itu amal min qalbin ragibin tina hate anu gemar kana urusan dunya anu katungkulkeun ku hasrat-hasrat dunia. Jadi bisa dikiran Allah sing hayang anu kapeunteun itu amal anu bentukna kualitatif sanes anu kuantitatif. Bisa jadi loba hitungan tetapi saeutik beunteun. Paham? Atau sebenarnya saeutik hitungan loba beunteun. Loba gawe. Sing hayang ieu anu dipeunteun naonna kaikhlasan. Jalma anu juhud nalika ieu jalma ngalakonan amal ngajan amalna saeutik pasti beunteuna kapunten loba. Sabalikna tina juhud teh naon? Kubur dunya. Jalma anu terlalu condong hatena kana urusan dunya amalna loba ngan kapunteuna bakal saeutik. Sabab segala rupa ieu amal pasti ditujukeun karena urusan dunia. Bakal dipertanyakeun mana lillahi ta'ala. Wa tasra amalun barza min qalbin raqibin. Jeung teu kaperlukeun loba amalna jalma anu ngalakonan amal tapi amal terbit tina urusan dunia. Salatna masalah salat, rukuna masalah ruku, sujudna masalah sujud, Fatihahna masalah Fatihah. Rakaat masalah. Salat masalah salat dan anu nilai sagigireun Allah. Nilai sagigireun Allah salat anu kaluar di jalma anu juhud ieu pasti bakal leuwih luhur pangkatna dibandingkeun jeung salat anu kaluar di jalma anu kagolongkeun anu kagolongkeun katungkulkeun kakeremes kana urusan dunia. Ayeuna juhud. Namun anu disebut juhud. Tahrif juhud anu paling pendek nya eta juhud anu ditarifkan ku Imam Ahmad bin Zaid al-Hanafi. Anu disebut juhud nya eta bagi dunia. Akhir juhud anu paling gampang di apal tenan tapi hese dilakonanana anu paling pendek. Juhud itu tangku untuk bagi dunia. Tertulis di kitab-kitab Rasulullah dan kitab-kitab Rasul seperti kitab Syahrul lainnya disebutkan ada disebut juhud nyata tangku untuk bagi dunia, ninggalkeun hasrat dunia. Bedakeun mana ninggalkeun dunia, mana ninggalkeun hasrat dunia. Tetapi saur ittifaqna para ulama ahli tasawuf ngeunaan juhud nyaeta ba'du kulli ma yasghulu 'anillahi ta'ala. Ba'du kulli ma yasghulu 'anillahi ta'ala. Dari paling kedua. Hari kedua atau definisi dari pengertian. Pengertian juhud adalah dua para ulama ahli tasawuf nyaeta juhud lain dina arti nyarek beunghar, juhud lain dina arti ngaharamkeun beunghar, juhud lain arti nitah fakir. Ada apa disalah definisikeun. Sok loba anu berkota anu pandanganna satengah-satengah. Ulah ngaji ikam teu ngomong keneh mah bisi mung usaha eta teh lain mung usaha kali nya.
Juhud sekali deui lain dina hati nyarek beunghar. Juhud lain dina hati nyarek usaha. Juhud lain dina hati nitah fakir lain. Nah, pangna juhud ieu henteu bisa dihartikeun nyarek beunghar sabab loba jalma anu fakir ku dunya. Nah, pangna ieu juhud henteu bisa disimpulkeun nitah fakir sabab loba jalma anu beunghar juhud. Seperti Nabi Sulaiman beunghar juhud. Abdul Rahman bin Auf beunghar juhud. Abu Hasan Asy'ari beunghar juhud. Loba anu fakir tapi ku dunya salah fakir hubud ulang-ulang ya ulang-ulang kasoran dunya teu loba saeutik tapi mohokeun. Nah itu anu kagolongkeunana teu boga tapi moho nong torongan loba kagol waktu dunia bari boga mau budunya itu. Wayat terkuhu fasal terkuhu farihah. Wayat terkuhu sareng ninggalkeunana itu perkara-perkara anu matak mohokeun ka Allah ku sibukna. Jadi lain dina hati nyari sibuk ngan nyari pokok tidak kesibukan naon. Nyari pokok tidak kesibukan. Wayat terkuhu sareng ninggalkeunana itu kasibukan anu matak mohokeun ka Allah. Berarti anu dicarekna sibukna atau pohona? Pohona. Ulah ngopi ketan loba teuing bisi sadel. Anu dicarekna ngopi ketana atawa loba teuing? Loba teuing. Jadi sami di dia anu dicarek itu kasibukan anu matak mohokeun ka Allah. Berarti anu dicarekna mohokeun nya lain nyarek sibukna. Wayat terkuhu sareng ninggalkeunana itu perkara anu digolongkeun sibuk anu mohokeun ka Allah. Pasal maka jadi naon qalbu hatena itu jalma pahibun kosong. An-nasi wallahi tina perkara salian teh Allah. Jadi cara ngosongkeun hate supaya ieu hate teu kabisian ku salian teh Allah urang kudu juhud. Tetapi salagi urang teu bisa juhud mustahil ieu hate bisa kabisian ku Allah. Nya urang salat anggar dina hate isina salat. Nya oge urang ayeuna puasa anggar dina hate isina pangkat. Nya oge urang ayeuna tolak anggar dina hate isina khususiyah. Sabab naon? Sabab urang can bisa juhud. Jadi pentingna juhud teh kitu supaya urang bisa ngahadirkeun Allah dina hate. Jalma anu teu juhud mustahil ieu jalma bisa khusyuk. Jeung mustahil ieu jalma bisa hudur. Bisa ngahadirkeun Allah dina hate. Ngahadirkeun Allah dina hate teu jeung ngarasa urang dipantau ku Allah ieu ubah dina juhud. Selagi dina hate urang masih keneh nganggap bahwa urusan Allah lebih murah daripada urusan harta, sedidinya teh urang moal bisa putus, moal bisa ngahadirkeun Allah dina hate. Lamun urang bisa ngahadirkeun Allah dina hate, mustahil urang bisa ngarasa diawasi ku Allah. Maka kulantaran itu juhud ieu ngahadirkeun Allah jeung khusyuk. Ibadah yang khusyuk itu paling hese sebenarnya, sababaraha tingkatan kana khusyuk. Iya ya. Makanya para taknya sahabat oge heseun dina khusyuk teh kitu. Wal shalihin niyatun mutaharriyah wa raqib wahsya sawadina kitab lainnya. Wal shalihin niyat jeung eta tetep pikeun kasolehanna. Kun bukti anjeun mutaharriyah jalma anu berusaha. Wa
Warokib jeung kudu muraqabah anjeun, waqsa jeung khusyuk anjeun. Waqsa jeung khusyuk anjeun. Jadi saudara Imam Ahmad bin Zaid al-Harazi, khusyuk itu bisa diperoleh hiji tina alusna niat, anu nomor kadua tina muraqabah. Ngarasa diri dipantau Allah. Karena bakal aya khusyuk. Nya di mah ngarasa asa dipantau ku Allah nalika urang ngalakonan hiji maksiat urang teh kaduhung, ngarasa kaduhung asa dipantau Allah. Tetapi eueuh soleh niatna. Bila mana eueuh soleh niatna aya muraqabah moal bisa ngahadirkeun khusyuk. Diibaratkeunana muraqabah jeung solehna niat ieu ibarat indung jeung bapa anu jadi pangantar dina anak. Bila mana ayah soleh niat, orang niat orang yang selalu jadi karena Allah. Jadi di mana ayah muraqabah, maka dia amal pasti khusyuk. Tetapi itu masalah sahiji, niat soleh atau muraqabahna, maka khusyuk mual kami. Jadi khusyuk sekali ini dia diperoleh dina niat soleh sareng muraqabah. Muraqabah jeung khusyuk ieu sakali deui bisa aya ka jalma anu dina hatena zuhud tina urusan kadunya. Terhindar hatena tina rubah dunia, hasrat dunia. Anu saudara-saudara jam deui hatena. Ibadatul zahidi ibadahna jalma anu jujur wa in qalla jeung najan saeutik bil hissi dina kahisianna dina nampakna kafirun eta loba bil makna dina makna wasawabi jeung dina ganjaran. Jalma anu juhud saud Imam Al-Bukhari nyawekeun ieu jalma anu ngalakonan ibadah saeutik hitunganna tapi boga kualitasna. Jadi ibarat tadi teh urang datang ka di dulungan, urang mah mawa batu jamrud bisa dipesakan babaturan urang mawa 5 truk batu koral. Agar bakal mahal keneh batu jamrud. Nah, hebat ya. Dia teh lain dina harus diurang daripada itu mendingan urang tong salat. Daripada itu mendingan urang tong salat. Daripada itu mendingan urang tong zikir. Lain dina hati itu maksudna. Kewajiban amal ieu dilakonan ieu kada bisa ngabebaskeun tugas urang. Kada bisa ngabebaskeun tugas. Jadi urang memang secara tugas geus beres. Anapun ieu tugas urang kapake jeung teu ditampi jeung teu ieu geus lain urusan urang. Lihat ibarat guru kan jadi murid ya jeung guru teh dengan guru berbasis ini kedah bekal sareng anu misalnya ini kedah bekal sareng lauk ka budak. Si budak teh beja ka indungna. Mah ini kedah bekal sareng lauk sareng dikubu we si budak teh mekal. Jeung guruna teh laukna 2, laukna 2 gitu. Nah ieu amal kabeh teh bakal katarima ku guru teh kabeh. Moal nya oge sarua mawana teh nu bieu lalu ngan anu bakal kapake jeung anu bakal katarimakeun pasti nya eta lauk jeung lauk anu pangeunahna. Ya lain dina hati ayeuna dibarekeun sakira-kira teu eunah mah dibarekeun teu makna ieu lauk lain hati kitu. Allah itu ngawajibkeun ka urang amal. Urusan ieu amal diterima ku Allah itu lain urusan urang. Ngan urang bebas tugas nalika ieu sakalana amal. Bebas tugas. Jadi kalau tadi teh guru teh ngawajibkeun ka murid teh mawa nu ieu lauk. Anapun nu jeung laukna kapake jeung teu ari geus mawa mah
bebas dina tugasna. Gitu nya. Nah, makanya itu Allah merintahkan orang sholat. Perkara urusan dia di ikhlasna, mah lain urusan. Urang ngan jelas sagigireun Allah anu mahalnya eta sholat anu ikhlas. Itu salawat. Ngan anu ngabedakeun sholatna lain dina bacaan Fatihahna. Anu ngabedakeun sholatna lain dina rukukna, nya maca Fatihah pasehat lain ku pasehatna. Satu pasehat na jalma bisa kemungkinan sah sholatna cek iki asal berjamaah. Nah, anu sah berjamaah maka ieu geus asup dina kualitas sholatna jamaah itu belum tentu. Sebab sekali deui lamun aya kategori urang ngalakonan amal ibadah anu kaluar anu terbit dina hate anu disebut syaratna urang kudu kaluar heula dina hate anu rogi. Kaluar heula ieu urang dina hate kasrat dunya asupkeun ieu hate kana juhud kakara kualitas amal ibadah bisa lebih mahal. Jadi jamaah anu juhud mah entos sanes hitungan teh hitungan jumlah, tapi geus hitungan kualitas. Wa ibadatul waqi jeung ibadahna jalma anu gemar kana urusan dunia. Wa ita sopo jeung jalma fakir isi dina kahisianana nambah eta qalilun. Pilisi dina kahisianana nambah qalilun. Saeutik pil makna dina mana wasawabi jeung dina ganjaran. Sabalikna jalma anu rogib jumlahna loba amalna teh. Sedekahna minang, salat sunatna minang, puasa wajib qomo, puasa sunat qomo. Ngan kaluarna ieu amal dina hate anu condong ieu hate kabulan urusan dunia, maka ieu murah. Puntenna sagigireun Allah. Wa dzalika li anna qalbazali jeung ari pagawean di anna qalbazali karena sakinya hate anu juhud eta paripun lapang anis sawahili tina pirang-pirang kasibukan biswaripati ku nyariwangkeun rahul anil huduri wa khusuli tina hadirat satina khusyuk. Nah, pangna jalma anu juhud amal ibadahna najan saeutik pasti bakal kagolongkeun loba. Najan salatna 2 rakaat bisa digolongkeun 70.000 rakaat. Najan ngajina umpun bisa saharap tapi kaluar ieu harap di jalma anu juhud bisa kagolongkeunna 70.000 harap. Ya. Kusabab jalma anu juhud mah di anna qalbazali karena saknya-nya hate jalma anu juhud eta parikun lapang manehna anu hate kosong hate tina naon anis salahi tina kasibukan ieu kasibukan anu matah malegoskeun hate sehingga hate teu bisa hadir jeung hate teu bisa khusyuk. Hadirna hate teh manjingkan loba, khusukna hate dina buktikeun niat anu soleh dina salatna, dina puasana, dina zakatna, dina salat anu ngakobalna dina saban amal. Eta. Jadi pahamnya ya. Nah, cenah jalma anu juhud beunteuna leuwih gede daripada jalma anu rubat, jalma anu rogib. Salat jalma anu juhud mah sekali deui ngalakonan salat sarakaat, salatna sarakaat ieu kosong hatena paribun kosong anu sawahili dina kasibukan dunia. Anu kasibukan dunia ieu ngahamba kana kehadiranna Allah dina hate, jeung ngahamba kana bisana khusyuk dina hate. Lamun hate khusyuk berarti salah di dunia. Itu, nona tadi eta. Jadi ada maka jawab pertanyaan Anda. Nah, bagi kita Allah sarakaat jalma anu juhud bisa nyeleh ke 700 rakaat jalma anu kudunya.
Kusabab jalma anu kudunya mah ngajar 700 rakaat 700 sanana pasti hatena ieu ingat kana diri. Gawean kana salat. Pas hujan, bermoe, pare. Dae dari urusan akhirat ke urusan mana? Nah, karena sabab dari orang Allah Akbar, mailul qalbi ila qiyamah, contohnya kata karena kehalusan dulu. Nya nama halusnya sah terpilih, tetapi dia tasawuf dia sah sebab itu contoh kata karena kehalusan. Contohnya kata karena kehalusan, kalau itu dia kata ina rohib asuk dia kata karena juga. Kosong gelah orang lillahi ta'ala wajah kita gitu. Nalika orang menghadap ke Allah itu bukan dinahkan urusan kadul. Kaitan pada ini. Jalma anu juhud nah karena penteuna leuwih loba ku sabab najan saeutik hatena tuliman teng ka Allah. Jalma anu rogi nah loba bisa kapenteun saeutik sabab nya oge loba tetapi kualitas hate ieu condongna kana dunya. Lain dah Allah sehingga dunia amal loba secara kualitas anu sakuduna mah digelar kalah bisa teh hitunganna gitu. Jamur mah atunya pasti bakal digelar hargana nya. Sababna nya oge saeutik mahal. Nah, bulan-bulan ayeuna batu koral mah bulan, moal mungkin anu ngajual batu koral digelar pasti gitu. Nah, amal jalma anu ngalakonan amal ibadah kapunteun mah kapunteun amal teh ngan diteruskan. Jadi hayang menang mun teh kudu loba heula. Tah, urang tinggal milih ada ke mana make jalur mana. Dek make jalur anu saeutik tapi kapunteun mahal atawa dek make jalur anu loba. Gawe tapi saya di mana? Seorang malaya ayeuna mengaji pasaran ayeuna batu koral dua gunung. Anggarna pas nalika jalan-jalan ka koral di malaya, temali boga batu koral dua gunung nya. Tapi lamun ayeuna ka batu jamrud anu sanilai hargana ieu dua gunung ngalangkung jeung bupati teh bakal bikin luar negeri balik mana cenah eta gitu. Jadi sekarang gitu, sagigireun Allah anu dipeunteun ieu mah dina urusan nilai amal ibadah anu dipeunteun tetep kualitas lain kuantitas. Tetapi tetap kuantitas ge berpengaruh. Tadi anu disebutkeun teh jalma anu juhud pasti ngalakonan amal nya oge setiap jalma anu beramal eta juhud. Wabi majul kalawan itu kubur khusyuk yun jadi harap kubul amal diterima amalan indah Allah ta'ala disagikan Allah ta'ala wa kaifa yakinu amalun yang yutaqabbal ujung kumaha cenah bisa disebutkeun teu diterima naon amal anu saeutik bila mana ieu amal diterima. Moal mungkin kagolong beunana saeutik lamun katarimakeun. Jeung moal mungkin kagolong beunana loba lamun teu katarima. Gitu kan? Siga urang we ayeuna. Boga perkara tuluy ieu perkara loba. Ngan teu bisa katarima. Aya anu saeutik tapi katarima. Untuk bisa digolongkan saeutik sabab katarima jeung anu itu anu teu katarima teu bisa disebutkeun loba sabab teu katarima. Jadi sing horeng loba jeung saeutikna ngitung kumaha ejeg ditarima jeung teu sagigireun Allah. Nah anu ditarima jelas anu kosong hatena dina urusan loba anu condong ieu teh kana urusan Allah teu deui jual urusan Allah. Wa qalbun raqibun sebalikna ayeuna wa qalbun raqibun jeung hate anu gemar kana urusan dunya
bisawagi kupirang-pirang kasibukan al-salimati anu malingkeun atawa malengos anil uduri tina hadir wal khusyu'i jeung khusyuk. Hate anu kalibudan ku urusan dunia mustahil ieu hate bisa khusyuk. Mustahil ieu hate bisa hudur. Sabab sakali deui Allah nyiptakeun hate itu hiji lain dua. Lamun geus kaeusian ieu hate perkara salian ti Allah pasti rusak cinta ka Allah. Lamun hate ieu geus kaeusian ku urusan hasrat dunia moal mungkin bisa urang cinta ka Allah kesempurna. Moal bisa, kalau rusak. Minang dengan dicontohkan seringnya kaeusian gelas ku cai kopi. Ieu gelas teh ukur hiji dipaksakeun deui kulantaran hayang asup teh tungtung nama teh rusak kopina rusak. Begitu pun Allah nyiptakeun hate urang hiji hayang mabangunan urang urusan Allah di urusan dunia moal bisa ada hiji antungna dunia rusak urusan Allah teh rusak. Nggak bisa. Waktu berwajib jeung hate anu kumaha bisa lagi ku pirang-pirang kasibukan as-salifati anu malengoskeun anil huduri wal khusyuk. Kumaha diharapkeunna urang bisa ieu amal diterima ku Allah lamun nalika ngalakonan amal hate jauh ti Allah. Maka hanya kau mau geus asupna kana babriya mah ya lamun tos lepetna kana babriya nyacak hate rogib padahal rogib itu jauh lamun diurutkeun jeung dia jauh kelasna bahaya teh dia nyacak salamatina rogib urang saya ngomong hayang salamatina dia lamun rogib mah rogib kahayang sagigireun makhluk ya rogib anu condong kana urusan dunia. Tetapi lamun ayeuna riya mah aya kahayang sagigireun mah makhluk. Eta teh dua-duana oge matak ngahijar antawis hate sareng musyahadah Allah. Jadi hate selamanya moal bisa musyahadah selagi aya rubah dinya jeung selagi aya khususiyah kakhususan ka makhluk ieu anu mancing kana dia. Enggak bisa. Wa bi'adani wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam farantos ngadawu sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Layak baluh nabi sallallahu min abdin di hiji hamba amalan kana amal hatta yashhada sehingga nyaksi nawana qalbu hatena itu hamba Allah sallallahu alaihi wasallam muarek narima salatna jalma muarek narima puasana jalma muarek narima amal-amalna jalma hatta sehingga ia hada kalau nyaksi hatena tuh ayat bahasa nyaksi hate sedangkan nyaksi hate ia kaluarna tina hate anu juhud atau tina hate anu rogib anu juhud pasti pernah disebutkeun moal mungkin urang hate bisa nyaksi ka Allah lamun dina hate kan bisa juhud bedana naon juhud jeung waro lamun waro mah karek pagawean awak eta waro lamun juhud geus jadi pagawean hate lamun waro mah ngajauhan perkara anu haram eta waro lamun juhud geus bisa hati-hati dina halal oh nya oge ya harta ukuran halal dina urang tapi mata kohokeun ka urang urang mah rek dilesotkeun gitu sehingga anu pernah dicontohkeun nyaeta Al-Imam Abdul Wahab Asy-Syarani pernah tinggal dina amal peda katumpulkeun teh keur panen kurma nya nepikeun ka diwakafkeun isukna langsung eta kebon kurma gara-gara ieu dia kurang mau ka Allah ya nah itu anu disebut bersaksi na ieu hate eueuh deui anu leuwih mahal salian di urusan Allah kabehanana urang eta hate anu
Sekali itu harta itu pun jeung ngaluarkeun karena khusyuk jeung hadir. Sedangkan saur Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah moal nanti amalna hamba lamun ieu amal teu dibarengan ku rasa nyaksi. Rasa nyaksi teh dina naon? Tina hadir jeung khusyuk. Sedangkan hadir jeung khusyuk kaluar di mana? Tina juhud. Itu jadi juhud ngaluarkeun khusyuk. Juhud ngaluarkeun hadir. Nah, amal anu dibarengan kula sakudur jeung khusyuk, ieu amal bari nganterkeun ditarimana ieu amal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam sama para muslimin Nabi sallallahu alaihi wasallam man min qa'imin aw min salatihi ta'awun sallallahu loba tinggal di sebagian jalma-jalma anu ngadegkeun salat tetapi bagianana pikeun itu jalma anu ngalakonan salat ukur tahun kasusah ukur kahese ukur menang sejenis di hadis kami shaimin laisa lahu jazaa'un illa al-jawab loba jalma anu ngalakonan puasa tapi itu boga puluhan layak ngan saukur lapar aja dah Nabi itu nyawakeun gitu loba jalma anu salat tapi teu meunangkeun ganjaran anu layak sabidileun Allah ganjaranna teh ngan wungkul kacape jadi kieu ya maksud ganjaran kacape Allah masih betul itu atas dasar adil, tak capek. Atas dasar adil. Lamun sholat kurang ieu dengan unggul bisa khusyuk teh meunang beunteun 5, alus meunang beunteun 5. Dipunten ku Allah 5 moal lebihkeun ka 10. Eta adilna Allah. Lamun jalma anu khusyuk jeung jalma anu futur anu hatta yashhada sareng nyaksi nalika keur salatna ka Allah Subhanahu wa taala maka ieu geus lain adilna deui tetapi padol anu diusulkeun ku sedangkan padolna Allah lain hiji balas hiji dua balas dua padolna Allah bisa jadi kurang ngasongkeun hiji balik 500 kurang ngasongkeun hiji balik 1 miliar bisa jadi gitu itu padol. Tetapi lamun geus meunang urang adilna Allah, kacape yang meunang illa tahap kecuali capek. Itu seperti kami ini kalau pun di salat di tahun bagianna dina salat teh kacape teh cuma nalika urang ngalakonan salat lan meunang adilna Allah eta capek. Menang adilna Allah teh kumaha lamun urang di salat teh dina hate urang bisa munteun salanan pastilah. Ya, salat urang di aja kene di Allah teh hate teh. Urang dibere punten ayeuna 2% geus untung-untungan salat urang. Gara Allah mere punten 2% itu adil. Urang satuju, urang sadar, urang rumasak. Punten urang teh ngan ukur 2% meunang 2%. Itu adalah padol. Itu pada jadi pada Allah teh beda jeung adilna Allah. Mang Jujur di Mang Odi boga duit 17.000, abi ngajoko beas, abi boga toko beas. Duana datang ka abi, Mang Odi mawa 17.000. Ku abi beres 1 kilo. Abi adil. Sabab 17.000 ieu mah keur 1 kilo. Datang deui Mang Jujur ka abi. Ngasongkeun duit 17.000 tetapi diberena ku abi 5 kilo sabab abi ingat kan Mang Jujur teh bogaeun cedodoi Mang Jujur teh bogaeun budak Mang Jujur teh bogaeun gitu nya kakama kamari gagal panen misalkan ku beurit balena eta adil atau apa do? Adil da mawa duit nangkur 1 kiloan tapi tiba-tiba ku abi dibere 5 kilo apa do? Lamun ka Mang Odi adil. Berarti jalma anu terus kana neraka Allah eta adilna Allah. Ya, adil Allah. Ngan daya jalma anu asup kana surga Allah eta padolna Allah. Maka urang bakal menang kacape lamun dina ibadah seperti salat urang menang adilna Allah. Henteu menang padolna Allah. Lamun menang adilna Allah, salatna urang ieu kaluar dina awak anu rusak.
sehingga salat ieu bener rusak. Lamun amal dilakonanana ngan wungkul ku awak di amal murah sabab awak mah rusak. Aya murahna amal rusak kabeuteuna. Tetapi lamun amal ieu dibarengan ku awak jeung ku hate, awak eueuh ngan hate mah tetep tuluy aya ka surga. Maka penyakit hate lebih berat daripada penyakit awak. Penyakit hati sekali lagi langsung berat daripada penyakit awak. Sasauran al-Imam Abu Abbas al-Mursi yang berkata, sukmul jismi yuntaha bil maut wa sukmul ruhaniyati yuntaha bina. Geuning awak bakal aya tungtungna ku maut sakumaha hariku udah geuning geus maot mah eueuh geuning. Kerhirupna teh ku penyakit naon? Penyakit stroke. Geus teh maot bakal butuheun deui moal spesialis saraf. Wah, sabab naon? Umurna angeusan penyakitna ge bakal angeusan. Penyakit apa? Ya, wasuk murhaniati jeung penyakit atawa geuringna hate yuntaha bina ditungtungan ku neraka. Hatta yuntaha bina sehingga ditungtungan ku neraka. Alam mahsar ujubna bakal kebawaan keneh. Riana kebawaan keneh. Geus we ka neraka angeusan eta penyakit hate. Jadi penyakit hate mah angeusanana teh neraka, lamun penyakit awak angeusanana maot. Berarti parah mana? Parah penyakit hate penyakit awak. Penyakit hate sehingga ieu hate ulah dinomor 2keun dina amal ibadah. Engke dipayun bakal aya salah salios hikmah Al-Imam Ibnu Athaillah nyurkeun Allah ngajantenkeun ka urang kabeh di antawis dua alam. Sebutna alam mutawasit. Alam pertengahan urang teh keur hirup mah. Ieu alam pertengahan urang keur hirup di alam dunya urang boga kewajiban dua. Hiji kewajiban awak, dua kewajiban hate. Sabab urang moal bisa deukeut ka Allah ku awak kumpul, jeung moal bisa deukeut ka Allah ku hate kumpul. Awak kudu usik, hate kudu deukeut, muraqabah ngaranna. Kakak bisa deket sana. Saya hadirkeun gawe. Saya hadirkeun asli. Ini ya. Jadi insya Allah kita pahamnya mengenai logik, juhud pada kebarangan zahid jahid jamak juhud, logik jamak hikmah. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lain sambil abdi, lain eta tetap pikeun hamba. Min salatihi tina salatna itu hamba illa ma aqalla kecuali perkara yang dipandang saeutik min hatina itu salat. Nabi ngajelaskeun dina pirang-pirang hadisna saur Nabi loba jelema anu loba salatna tapi saeutik beunteuna. Loba jelema anu loba sedekahna tapi saeutik beunteuna bahkan eueuhan. Wa bihi jeung kalawan itu khusyuk sareng hadir kasirul amal lompatna pirang-pirang amal. Jeung khusyuk jeung hadir teh ieu bisa mancing kana mudha'afatil ajri. Mudha'afatil ajri mancing kana di naon kelipatanana ganjaran. Jadi khusyuk jeung hadir ieu bisa ngalipat gandakeun ganjaran. Anu sakuduna mah puasa Ramadan teh sabulan, ngan salila Ramadan urang khusyuk jeung hadir bisa kagolongkeunana 300 tahun puasa. Sabab khusyuk jeung hadir. Tetapi sebaliknya kulantaran khusyuk jeung hadir laisa lahu ilal ju'a atas kecuali lapar jeung dahaga pendeureuh teh. Gitu nya nilainya teh ukur 8 nilainya teh ukur 8 nah. Jadi diibaratkeunana sing horeng angannya amal itu diibaratkeunana
wadah. Wadah amal mah. Dina jero wadah aya anu disebut zauhan. Jauhan itu permata. Ya. Wadahna alus tetapi jerona teh sing horeng batu keusik bakal namahan mahal moal karena batu keusikna. Moal anu keusik. Nah. Tetapi ieu jauhan. Di jerona teh jauhan. Wadahna alus, jauhanna alus. Otomatis jauhan ieu bakal tetapi jauhan ieu alus sing horeng tetep kudu kawadahan. Sabab terkadang bisa jadi jelema anu teu nyahoeun katipu ku wadah. Bae ulang ayeuna minang katipu geuningan bebulian, ini kapengkolan. Teu nyaho anu diamparkeun padahal bahan-bahan teh bahan halus, anu diamparkeun ku telepal bahan teh bahan halus. Anu nanggung dina talse bahan-bahan biasa-biasa teh ngan urang kulantaran katipu ku cangkang. Talase katipu ku cangkang. Bacaanana Fatihah teh sehat, rukuna halus, sujudna halus, ieu bahan gorengnya. Hatena teh jadi murah gedengannya. Tungtung nama amalna teh bisa ngabubur kalau kebatur. Itu penting nabilan dina ngalakonan amal hadirkeun khusyuk jeung hadirkeun hadir. Aya disebut muhadharah, kayak bakal aya bahasa khusus ngeunaan muhadharah. Jadi dilipat ganda dina amal teh kulantaran ayana khusyuk sareng ayana hadir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saud Nabi sallallahu alaihi wasallam nyaurkeun, "Inna rajulaini sanyanya dua lalaki min ummati di sabagian umat kaula saud Nabi la yaqumani ila shalah." Henteu ngadeukkeun itu duanana pada salat. Wa ruku'uhuma jeung rukuna itu dua lalaki wa sujuduhuma jeung sujudna itu dua lalaki wahidun eta hiji. Sarua saur Nabi si A sujudna kieu, si B sujudna kieu. Si A bacaan Fatihahna kieu, si B teu kurang leuwih kieu. Tetapi saur Nabi wa inna baina salatihima ma baina samawati wal ardh. Tetapi salatna ieu bila mana dibandingkeun salat Nabi anu Fatihahna sarua, rukuna sarua, sujudna sarua, tetapi lamun dibandingkeun lin ibarat jauhna langit teh jeung bumi salat. Jadi golongan salat Nabi umat-umat kaula teh bakal kali itu salat. Ya. Ari bacaan anak sarwa, gawe nak sarwa ngan didudukeun ku Allah jauhna lin ibarat langit aja. Beuh. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu parantos nyaur Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anu di Ibnu Mas'ud. Rakaatani dua rakaat min zaidin alimin di jalma anu juhud jeung jalma anu berilmu. Eta khairun leuwih alus wa ahabbu indallah jeung banget dipika cinta ku Allah. Ila akhir dari pada akhir masa abadan salawasa. Kata Ibnu Mas'ud. Saur Ibnu Mas'ud. Salatna jalma anu juhud jeung anu berilmu. Jadi sing horeng ilmu kudu kabanding oge juhudna. Memang dina salah satu hadis naumu alimin sarena jalma anu berilmu eta khairun leuwih alus tinimbang ibadahna jalma bodoh kan itu. Tetapi ilmu unggul teu mahi sing horeng mana hadis-hadis anu sana nyebat kudu aya juhudna. Ilmu na alus makaraman teu dilakonan juhudna eueuh kacil. Sabab urang teu mahi lamun hayang deukeut diri ka Allah majauhan haram hungkul teu mahi. Nah, kalau teu mahi sabab loba perkara anu halal anu matak mohokeun ka Allah sehingga perkara anu halal anu matak mohokeun ka Allah ieu kudu rada diremeh. Ngaremna teh kunaon? Juhud. Aya ulama anu ngaharam, aya fikih anu ngaharamkeun ngadil cai aya. Da aya. Ngadil cai berarti hukumna halal. Tapi loba jelema anu tinggal jumaahan, tinggal salat kulantaran ngadil cai padahal kudu halal. Manehna teu jumaahan pedah ngadil cai, ieu ngadil cai jadi haram teh hukumna. Henteu.
Jadi aya perkara anu halal anu matak ngajauhkeun diri ka Allah, sehingga urang sajabat tiwaro teh kudu bisa juhud, hati-hati dina halal. Juhudna kan ieu ngahadirkeun ke kana hudur, ieu ngahadirkeun kana khusyuk. Bahkan itu Ibnu Mas'ud nyautkeun dua rakaat ti golongan jalma anu juhud anu berilmu eta leuwih alus. Jeung paling dipika cinta ku Allah Subhanahu wa taala tinimbang ibadahna jalma-jalma anu bersungguh-sungguh. Alus ibadahna teh. Mujtahidina anu bersungguh-sungguh ila akhir dahi pada akhir masa. Sungguh-sungguh alus salatna teh. Ya. Nepikeun ka maotna manehanana alus salatna. Loba salatna teh. Dijaga ieu salatna. Tetapi ieu hate nalika salat jauh di Allah. Maka saur Ibnu Mas'ud bisa eleh di salatna anu nepikeun ka akhir masa ku sarakaat teu dana salat jalma anu juhud anu berilmu. Sabab kualitas hitungna. Kualitas. Qala ba'dul ulama parantos nyarios sebagian ulama bersama hikam. Qala ba'dul syurahil hikam parantos nyarios ulama sebagian ulama sepensara hikam. Al-ghibu al-jalma anu gemar kana urusan dunya, di dunya qalbuhu eta qalbuhu hatena itu jalma ghafilun lalai. Anillahi ta'ala ti Allah ta'ala walau kana yaqulu Allah. Ya. Saur sebagian ulama bersarahikan lamun mah urang kagolongkeunana jalma anu hobi banu ka sungguhkeun ieu hate kana urusan dunya, istighol ieu hate kana urusan dunya sehingga urang ka Allah nalika awak ngalakonan amal sapertikeun yaqulu Allah sapertikeun ngucap itu jalma kana lafaz Allah anu diucapkeun Allah, tetapi ieu jalma henteu kagolongkeun jalma anu ingat ka Allah. Saudara, cek akal ulang satur-satur anu disebutkeun eta anu dipika ingat kan gitu. Tetapi dina urusan ieu teu bisa gitu. Nyebutkeun Allah tapi ingat lain ka Allah. Maka yang kita sebutkan ingat. Jadi dikir itu memang artinya ingat. Akan tetapi henteu setiap dikir kagolongkeunana ingat. Sebab saur para ulama nyautkeun ar-raghibu di dunya jalma anu gemar ku hasrat kadunyahan qalbu anu hatena itu jalma teh eta ghafilun anu anillahi ta'ala ya Allah ta'ala walau kana yaqulu Allah sok sanajan bukti manehanana ngomong Allah nya anu diomongkeun nama Allah, nya anu dibaca nama Allah, nya anu dilakonana nama salat, nya anu dilakonana nama puasa, tetapi ieu hate kosong ti Allah. Lamun hate kosong ti Allah, pasti ieu kahijabna ku urusan deui. Mugi bapak-bapak yang kene ngeunaan babagian tina basiroh. Babagian tina basiroh teh anu 5 aya mahjubul basiroh, mahjubul basiroh hate anu kahalangan, mata hate anu kahalangan sehingga di hate teu bisa bersaksi ka Allah, eta teh anu jadi penghalang teh naon? Dunya. Betul. Dunya. Sabab lamun geus asup pada urusan hate ieu mah geus lain perkara anu haram deui. Jadi kieu sing horeng gitunya iblis mau ngagodana. Lamun iblis berhasil ngagoda ku haram, maka iblis bakal ngagoda ku halal. Lamun iblis teu bisa ngagoda ku maksiat, maka iblis bakal ditah amal taat. Bakal ditah aya kalana iblis teu ditah kana amal taat mah. Ya. Aya kalana iblis mangoding kira ngaji itu mangoding aya kalana. Jadi iblis itu sabar-sabar iblis aya kan nyare kana ngaji. Aya kalana mangoding kira ngaji, mangoding kira ngaji. Takdir ngaji we engke panita niatna bagieun nya niat ada satadi na ieu amal pikeun sujud ka Allah bisa jadi pikeun sujud ka Allah. Aya ada salah sawias hadis anu unggulna gitu.
Lamun mah iblis teu bisa ngagoda kakurangan ku cara maksiat, maka iblis bakal ngagiring ka urang kana amal taat. Ngadina amal taatna ieu sujud usahakeun sujudna ulah ka Allah. Itu asup we ujung bengkena, asup we ria, asup we siasa, asup we takabur dina amal teh. Setengah jam deui nya. Ngomong sakedik deui. Wazahidu jeung jalma anu juhud di dunia zakar ingat Allah ka Allah. Ala dawami atas dawan walau qalana jeung lamun saeutik naonna zikruhu dikirna bil lisan dina lisan. Beda di jalma anu juhud jempe lamayana mah Allah teu. Tetapi jalma juhud ieu jalma pasti dina jempena ingat ke Allah. Ieu jalma pasti dina sarena ngadeukeutkeun diri ka Allah. Sabab juhud tak itu berlipat ganda juhud. Walau qala zikruhu jeung najan saeutik dikirna masa eutik. Tetapi hatena juhud ieu dikira saeutik ku Allah dilipat ganda. Atau sebaliknya dikirna mah loba sapoe menang 10.000 bacaanna teh ngan hate jauh wae ti Allah. Ieu 10.000 bisa jadi keditekan. Ieu dikira anu sakali jalma anu juhud, ieu dikira mah sabab batu naon tadi ibaratkeun teh jamrud. Batu jamrud masa leutik oge duitan mun di. Batu koral hayang katempo duit kudu loba heula. Gitu mah. Ibadah tilawi jeung ibadahna jalma anu logik rogib anu kumar kana urusan dia ma'al kasratiha sarta lobana itu jalma ibadahna jalma anu logib pil isi dina kana badanna wakil latiha sareng saeutikna ha dina itu amal ibadah pil makna dina makna. Nah, jadi gitu. Saeutik maknana loba hitunganana eta jalma anu logib ibadahna begitu. Saeutik hitunganana loba maknana eta ibadah jalma anu juhud. Salatna sarakaat tapi salat sarakaat dia bisa juga tina kamaksiatan 10 tahun leun eta jalma anu juhud begitu. Tapi jalma anu logib 1000 rakaat teu bisa nyegah sajamun acan tina maksiat eta anu logib. Eta panginten naon anu diaos dina kitab Hikam Hikmah nomor 45. Ayeuna waktu 10 menit simpulkeun heula nya. Jantan intina sabar iman. Ibnu Athaillah dina hancan ieu Al-Imam Ibnu Athaillah nyaurkeun masihan pangarti pangingat kapenan kabeh kade ulah katipu ku jumlah. Memang jumlah penting jumlah teh ngan ulah mentingkeun jumlah mohokeun makna. Ulah. Ya. Kade ulah ngarasa cukup. Wah geuningannya sageus ngaji imam urang teu kudu lomba-lomba teuing ngalakonan amal ibadah teh. Saeutik we penting berkualitas. Salah gitu. Ya. Berarti didinya kan ngerasa cukup ku amal. Lamun ngerasa cukup ku amal berarti ujub. Mustahil aya jalma anu juhud tapi ujub. Betulnya. Jadi pikeun urang sadayana anu sami-sami ngalenyepan ngeunaan hikmah anu nomor 45 ieu jalma anu juhud boga nilai saeutik hitungan jalma anu logib loba hitungan saeutik nilai. Mugi-mugi urang sadayana sing kagolongkeun jalma anu zuhud. Sabab kajuhudan ieu modal utama pikeun urang tiasa musyahadah angkat urang ka Allah Subhanahu wa taala. Eta paminten sakitu nya geuningan leuleuh satu sasi sawana. Ngenutan
Mungkin saya tidak kemanfaatan katanya abdi masa karena menggunakan saya mungkin saya tiasa terpakai di selain lalu banyak dongkrak kalau saya dina kesehatan banyak yuswa dina kemanfaatan akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.